Kamari saya dari ka urang seperti biasa guys, sayanya untuk sebelum saya pulang atau sebelum saya mandi seperti biasa saya pulang kerja, merawat ini guys, cabai. Dan kemarin juga ada yang orang Jepang biasanya pesan cabai cina wasiteu cungcung kancing letiteu, cek nama cina di Indonesia mah cina arti nantinya subur bisa melak cabai bisa melak naon jadi gitunya. Nah itu orang kamari orang jeung orang Jepang ngobrol kita gitu guys orang melak cabai alhamdulillahnya ya semoga bisa non termotivasinya kamarane jadilah sing daraek gitu nyatani non pepelakan lah gitu semacam gitu. Nah bisa jadi orang teh kudu meuli aya daek pepelakan nah gitu guys. Kamari gede aya nu aya nu ngomen ka urang teh tadi aya nu ngomen ka urang teh aya nu hayangeun kieu komen teh nya tah di luhur baca tah di luhur baca komena anu hayangeun ka urang teh diajar bahasa Inggris jeung hayang nyaho cenah cabe teh supaya nyaho hayang cabe teh supaya ngahasilkeun duit pemasaranna kumaha sok wae sumping ka di dieu mah urang mah bebas lah nya sok sumping ka dieu tah sakitunya lanjut heula ngongored cabe pesenan ka Jepang ya tong hilap ngopi udud santai tak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sakitu we heula nya kudu panjang-panjang lanjut heula ini ya lanjut heula urang lanjut heula papelakan guys nya lanjut heula lanjut heula urang ngontrol deui kebon sejen gitu ngobrol ngontrol ieu noh sawah urang teh can ngontrol marab lauk gitu guys. Pokoknya mah tetap semangat konten dan jangan lupa ngopi gitu. Nah guys, ini jembatan menuju Balong atau menuju sawah. Oke, sekian dan terima kasih. Balong, saung rumah.